upami dina salat seueur nya pasunatan anu dikantunkeun nya jelas panginten eta teh ngirangan kana naon kautamaan sinareng pahala salat margi aya katerangan dina usul fikih kullu makana aksaro fi'lan kana aksaro ajron setiap perkara anu seueur pada melanana maka bakal seueur ganjaran nana dina salat teh loba anu diteuk-teukan berarti dikurangan ganjaranana oge gitu subhana rabbiyal adimi wa bihamdihi sakali berarti sakali ganjaranana oge gitu aya nu 3 kali subhana rabbiyal adimi wa bihamdihi 3 kali 3 kali ganjaranana oge gitu jantan kullu makana aksaro fi'lan kana aksaro ajron setiap perkara anu seueur pada melanana nya dilaksanakeunana gitu teu dipiceunan pasunatan teh maka bakal seueur ganjaran nana kecuali tapi aya nu dikecualikeun dina usul fikih mah nya eta dina sabada Fatihah maca surat panjang tapi teu tamat suratna cenah sae keneh maca surat anu pondok bari tamat sasurat daripada maca surat panjang tapi teu tamat sasurat dina salat geuning kan waladdallin amin hek maca surat al-baqarah tapi teu tamat kitu maca surat al-baqarah 100 ayat misalna teh tos waladdallin teh kan surat al-baqarah mah langkung 100 ayat ge tas sae keneh maca surat kulhu satamatan daripada maca naon surat al-baqarah tapi teu tamat gitu eta kan seueur pada melanana kan tapi ganjaran mah ageung keneh anu tamat suratna aya nu dikecualikeun tina qaidah setiap perkara anu seueur non pada melanana seueur ganjaranana kitu cenah salatna mah sah asal panginten nu tadi we anu rukuna ditepati gitu upami rukun qauli cek dina fikih mah kudu kakuping diantawisna mah tak gitu kan nya upami nya sanes kurang keabdolan meusan teh teu kakuping ai teu kakuping mah teu sah gitu rukun qauli mah kitu jantan rukun qauli mah kedah kakuping kujalira wa ayusmi'a nafsahu sadayana oge rukun qauli anu 5 takbiratul ihram Fatihah teras tasahud akhir teras sholawat ka nabi dina sabada tasahud akhir sinareng bacaan salam kedah kakuping eta mah ku cepil nyalira lamun cepilna normal gitu henteu torek gitu tah ari anu sunat sami kedah kakuping sami pami hoyong kenging ganjaran mah gitu ari anu sunat mah upami teu kakuping ku nyalira teh henteu ari matak teu sasolat mah ngeun jadi eueuh ganjaranana kieu babacaan salat teu kakuping kitu tah eta mah teu direken kitu upami rukun qauli nu 5 mah eta mah lamun teu kakuping teh tos we cek fikih mah teu sah we salatna teh kitu upami rukun qauli mah maca Fatihah kieu teu kakuping ku sorangan teh tak kedahna teh kakuping bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kitu